Ya Allah, lalakon nu sakitu jauhna tapi ngan sakadar opat kicep. Kok hebat amat sih ya? Lantaran Kangjeng Nabi na geus dieusian ku ilmu, geus dieusian ku hilim, geus dieusian ku hikmah. Lamun dieusian ku ilmu doang bakal adigung jelema. Sok esian geura ku ilmu fikih bakal sok. Esian geura ku berbagai ilmu tafsir bakal sok. Esian geura ku ilmu alat bakal sok. Eta cacak-cacak ilmu pesantren, komo bangsa ilmu-ilmu di luar pesantren, ilmu formal, cara sekda, ho sok. Polisi sok. Abri belah dituan sok 2 kilo. Presiden sok. Moal bisa henteu sok lantaran ngan sakadar dieusian ku ilmu.